Pasti mana, Kang? Nah, terus di balongnya biasa, pas marad. Kang, tadi aya salakina si Inot ka dieu. Aya naon cenah? Nanyakeun, susuganan boga wadah susu urut. Aya Lin? Aya anak mah, loba malahan mah. Bere ku nyai. Nya henteu atuh Kang teu dibere. Nah, aku non make teu dibere. Nya era atuh Kang. Maknya merek hutang ka salakina si Inot. Nah, jadi kena kutang. Nyapan ari wadah susu teh ngaranna teh hutang, Lin? Maksudna teh lain eta nyi. Wadah susu urut teh kaleng susu. Ah, da salaki si Inot mah teu nyebutkeun kaleng, Kang. Nyebutna ge wadah susu. Maksudna kaleng lain kutang. Mereka dawangnya dan nyebutkeun nage kaleng, Kang. Jeung bari nage nah atuh teu urut si Inot. Hayang urut abi, minta ka abi. Teu hayang teuing marena oge. Manyai we lah. Nya jeung barina oge nah atuh lalaki make kutang, Kang. Aya tuh.